Bismillah dikawitan, iya kisah dinajongkeun ku abdi yang membutuhkan kana rahmatna Pangeran. Kisahna kembang semboja anu bercabangna dua, nu teu asing jeung teu langka, nu tumbuhna di astana. Kacaturkeun dua santri pria, santri putri, saling demen dan sehati, berpadu cinta sejati. Ki Ahmad eta namina, jeung Siti Marwah namina. Sanajan panggina langka, tetapnya dan setia. Barang dina hiji mangsa, Ki Ahmad ngali mondokna. Siti Marwah teu kawasa